Baraya Kita. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu wilujeng petepang dangu deui sadang dongeng dina wengi ieu urang neraskeun hanca garapan anu katuna dinten kamari teh nembe ka Amirah seri anu ka-7. Ayeuna urang teraskeun Amirah seri anu ka-8. Mangga wilujeng ngadangukeun gara kaparayun sadayana wilujeng wangi, mudah-mudahan tiasa kahibur ku hadirna dongeng dina wengi ieu. Balik kulem, bilih tos ngantuk. Amirah nanya ka Barkas. Kayak sekedap deui akang masih kena betah ngalamun. Geuning raosnya, di mana ieu teh nung? Cianjur teh nepi Ciranjang. Barkas siga anu can weruh ngeunaan kampung Amirah. Mohon Kang, ieu teh kampung Cehea kaereh ka Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Tah enjing, akang tiasa nguningaan ka sakuriling kampung. Tiasa oge ameng ka Ciranjang, bilih bade sakantan ka Cianjur, urang kukelingan enjing bageto mah. Keun we, bade ka mana atuh? Pan akang palai janten urang dieu, ceuk Amirah. Upami akang hoyong jadi urang dieu, kumaha carana gampil henteu? Kumaha abdi we atuh akang? Sagarupina abdi anu ngurus, akang makantun raosna bae. Mitra kaum dangu, kampung Cehea beuki peuting beuki simpe. Pangeusi lemur gesimpe bareng jeung hiliwirna angin anu nganterkeun ka alam impian. Jangjang peuting nyimbutan nyirnakeun rasa. Amirah jeung Barkas anu anteng paduduaan nyacapkeun harepan di barung endahna rasa cinta. Kang, gerak kulumkeun heula parantos wengi enjing urang teraskeun deui obrolan urang. Kulumna di kamar anu itu, Kang. Paranti abdi kamar urang isuk eta napi pageto. Ayeuna mah wayahna nyalira heula kasono abdi nyarengan. Ayeuna mah abdi bade nyacapkeun kasono kapun biang sareng kapun anak. Nuhun Amirah, akang teh teu acan salat Isya. Sok mangga akang bade ka jaman heula. Mitra kaum dangu, geus kitu mah duanana pating laleos. Amirah muru ka kamar indungna pon kitu di Barkas rek ngalaksanakeun salat Isya bari terus rek istirahat. Mitra kaum dangu di kamar indungna Amirah cantik brasare. Saasupna Amirah ka jero kamar indungna, manehna ngajak ngobrol ka Diasih. Ma, tacan pulem? Acan, puguh oge mate sono nyai. Hayang apal kumaha dongengna. Timiti nyai ini tug nepi ka datang deui peuting ayeuna. Kumaha lalakonna? Mate penasaran. Biasih nanya ke Amirah bari cengkat tina pangsareanana.
Incuna anu keur sare tibra disimutan buni lalaunan bayana cengkat rintih pisan bisi ngabarubahkeun kanu keur sare. Amirah diuk gigireun indungna bari nyaritakeun sagala rupa pamanggihna taya anu kaliwat. Biasih anu ngan bisa olohok ka bandungan anakna anu kitu lalakona sakepeung meh teu percaya kana naon rupa hal anu kaalaman ku Amirah. Kumaha atuh Amirah? Dan Barkas saterusna anu miharep ka diri Nyai. Kapan meureun kudu puguh identitasna. Lamun teh marek ngalaksanakeun kawin jeung Nyai. Biasih nanya dika anakna sangkan Barkas bisa sagancangna diuruskeun ngeunaan kependudukanana. Teu kedah salempangna abdi bade nempangan Pak RT anu kahijina bade lapor rehna aya tamu ka urang. Anu kaduana bade nguruskeun ngeunaan status sareng kependudukanana. Temal Amirah ka indungna. Ceuk dina pikirna, piraku make kudu jeung hese kapan manehna teh sasat kaasup warga negara urang anu can kacatet atawa diaku warga negara lantaran ti leuleutik hirup di leuweung. Nu ngobrol antara anak jeung indung disaksian ku budak anu keur sare tibra kapungkas ku datangna tunduh. Bobi Asi atawa Amirah antukna sare tibra. Hate bungah kabawa ka alam impian. Barkas pon kitu deui sare nyorangan di kamar Amirah. Geus pangalaman anu anyar deui bae. Make jeung harita mah sare dina kasur anu hipu. Bararesih tur sarareungit ngarasakeun nikmat jeung endahna hirup. Mana komo lamun sarena geus aya anu marengan. Sakituna mah rek teu ngarasa ngeunah kumaha pikeun manehna. Lantaran sangeunahna oge hirup nyorangan di guha. Antukna reup bae Barkas sare tibra ngagebra. Mitra kaum dangu, peuting anu simpe meh teu karasa kiwari reka ganti ku datangna beurang. Hayam jago geus raung kongkorongok ngahudangkeun anu keur aranteng aya di alam impian. Patarema jeung sora azan subuh di masjid unggal juru lembur. Amirah jeung Biasih geus harudang pada ngalaksanakeun salat subuh anu saterusna ngagarap hanca pagawean sakumaha ilaharna kaum wanoja. Sakumna ilaharna kaum ibu di dapur. Tim mitina hercai nyangu jeung buburas beberes taya anu kaliwat. Barkas anu harita karek beres wiridan sabada ngalaksanakeun salat subuh masih keneh make sarung diuk di tengah imah. Baringan luak liuk nitenan ka sakuring bungking imah Biasih mangsa maju ka beurangnakeun. Keur manehna anu kakara aya di imah anu sabenerna tempat cicing mungu pi kabetaheun pisan. Bari galecok dina hatena. Model kieu teh imah nini anu ngan sakieu kaayaanana. Estu matak pi kabetaheun pisan. Manokomo lamun teh mah kahareup kuring bisa ngieun atawa meuli imah anu geus jadi anu leuwih ti kieu meureun endah tur pi kabetaheun pisan. Malah kapan kuring mah boga keur meulina ge rek nu kumaha oge hayang anu lega wangunan anu alus pisan tanah kahareup jeung katukangeun imahna rada lega. Malalamun aya mah katukangna hayang aya kebon jeung balong. Keur anteng Barkas ngalamun lar Amirah kahareupeunana mawa cai kopi jeung lalawuhna. Aya goreng ulen ketan bala-bala jeung anu sejena. Da eta bae dina baki meuni pinuh ku dahareun. Engkang teu kenging ngalamun bae mangga ieu leueutkeun ngahaja abdi balanja ka pasar Curug Getih. Tapi da di dieu mah teu aya sanes kuntilanak anu icelanna oge. Cik Amirah nyarita kituna teh bari seuri. Beres Amirah nyarita kitu kana pikiran Barkas sakolebat aya anu ngalangkang.
Ras inget harita manehna keur aya di guha jeung Amirah atuh pok bae manehna nyarita bari dipelaan ku seuri. Atuh ari Neng Amirah bet ngarepotkeun sagala. Sawios da akang mah atoh sareng naroskeun. Ari ulen ketan da melan kuntilanak raos kitu. Amirah can waka ngajawab ngan huleng. Manehna teu pati ngarti ngan terus nanya deui ka Barkas. Kek sakedap tadi sangem akang atos pantos barang tuang di mana paneme gugah nembe beres salat subuh. Nah nganggo nyarios atos. Nah atos dina ngimpen kitu. Cik Amirah. Ari Neng Amirah bet saliwang. Akang mah teu nyebat atos. Atoh geuning. Sawios da atoh. Cik akang teh sanes atos. Oh, atoh, manawi teh atos. Nah, abi bet saliwangnya, da eta atuh sawewengi ngimpleng anu kelem nyalira. Hawatos teuing nya, dikapungkur ngan gulutak-gulutuk nyalira. Kayaknya mugia sabar, bumi parantos ka balai nyungcung. Kulemna ku abdi bade disimutan ku simut anu aya ramoan. Simut eta mah tiasa cuat cilit. Amirah nyaritana semu anu ngaheuyan Barkas. Anu antang neutup dirina, anu masih keneh make daster anu ngalek-lek. Sebut kitu red Barkas ngareret kana gelas anu diisian ku cai kopi hideung. Bari ditutup eta gelas pok manehna nanya. Amirah, ari anu hideung ieu naon? Kumaha rasana? Pahit tawa amis. Akang mah neme terang. Punten bae pan akang mah urang leuweung. Teu acan terang naon-naon. Ceuk Barkas. Akang, anu kitu teh cai kopi, kawitan tina buah kopi anu dipoe digaringkeun, teras disangrai, teras ditutuan dugi kalemut, teras ditinyu nganggo gula atanapi henteu. Tah, anu ieu mah nganggo gula, geura cobian, mangga dileueut. Amirah nerangkeun, bari saterusna nita dicobaan diinum. Agamang leungeunna nyokot gelas kopi, terus diicip-icip. Bari seuri ngareret ka Amirah. Aduh, geuning raosnya. Kengeng bumi disaepkeun. Kan tenan atuh Kang, raos mah kopi Amirah teh atuh. Lepat kopi kengeng Neng Amirah. Atuh da ngocekeunana oge bari joget Kang. Cik Amirah, nuhun Amirah, ngan ka hade ulah jogetna sapertos pocong, anu joget damong titik-titik wungkul. Barkas mairan. Geus kitu mah Amirah teu mairan deui, mehna inget kana pagawean anu sejen. Kang, mangga dilajeng. Ngaleueut saaya-aya sing raos. Abdi bade ngaibakan heula pun anak saketan abdi oge teu acan ka jaman. Mitra kaum dangu, sageula ngeunaan kayaan Amirah jeung Barkas anu ayeuna parantos aya di bumi Nabi Asih di Cihea. Ayeuna urang ngaguar anu parantos lawas teu kacaturkeun nyaeta si Jangot. Samulana ti rumah sakit Cianjur, satutasna didoga halaku Sahim, nya menang sawarang minggu mah aya di Cihea, nepi ka cager sabihara bihari. Melakapan mulangna ti rumah sakit harita meh bareng jeung Amirah. Ngan ukur beda jam-jaman. Lamun teu salah mah si Jangot mah mulangna teh pabeberang, sedangkeun Amirah mah harita teh mulangna ka sorenakeun. Sanggeus cager tina tatuna pangpangna lebah sukuna anu tatu ku pesona Sahim, si Jangot teu lila aya di Cihea. Meh ampir anu pareng panggih jeung manehna di pangkalan ojek manehna nyarita cenah rek nyaba ka Jakarta nuturkeun babaturanana anu digawe di proyek.
Sedengkeun karena jeung mihanta anu mulang heula ti Cehea sanggeus si Jangot init ka Jakarta aya kana 3 poena cenah teu kungsi kadatangan si Jangot ka tempat pagaweanana. Nya piraku lamun teh mah manehna muru ka Cikarang ka proyek pagawean karena jeung mihanta teu kalangsu piraku make jeung kudu teu panggih. Teuing lamun nyasab mah teu puguh alamat anu dituju. Jingna deui pan lain Jakarta. Cikarang mah asup ka wilayah Bekasi keneh. Nah jijig ka Jakarta. Mireung kitu dongengna si Jangot, urang Cehea meh ampir kabeh jalma teu pati hayang nyaho kayaanana. Mangsa bodo teuing rek kalangsu rek kitu rek kieu oge. Nu puguh mah ku eueuhna ti Cehea oge geus ngarasa atoh. Teu sirikna kabeh urang Cehea emprak. Da eta bae basa karek mulang ti rumah sakit. Nah cenah make jeung mulang deui jeung cager mending sakalian palastra kabeh nyarita kitu. Malah kasahim anu ngarogahala 2 jalma ieu pada nganuhunkeun. Kumaha kayaan si Jangot anu mulung-mulung aya di kota Jakarta bari jeung teu boga tujuan anu pasti. Paribasana teu boga bakal anu cukup mana komo dulur baraya di kota anu harengheng kitu. Mana komo dulur baraya di kota anu harengheng kitu. Manehna neneangan karena jeung mihanta. Meh kasaban jalma anu ditanya nyebutkeun teuing, gak tahu atawa emang urusan gue, lu cari aja sendiri. Geus kitu mah mehna bingung anu teu manghitung-tung rek mulang deui ka Cehea era ku jalma sakampung. Ari terus cicing di Jakarta rek naon. Jeung dina kayaan sangsara balangsak antukna mehna hirup ngagalandangan di kolong jamatan ngahiji jeung jelema anu teu pararuguh. Keur nyumponan kabutuh hirup daek teu daek manehna kudu nurutan galandangan anu geus lila aya di dinya. Pulang-pulung, ngamen, cula calo atawa lamun kapaksa manehna malak, nyopet jeung ngajamret daek teu daek manehna kudu setor ka gegedugna di eta tempat. Hei Jangot, kalau lu mau hidup di sini lo kudu kerja. Kerja apa saja yang penting lu bisa makan. Kalau lu nggak mau kerja seperti kita-kita, lu bisa mati kelaparan. Atau lo mending pulang kampung Jangot. Cek si Kumis bari ngalejeg jeung batur-baturna anu aya kana 5 urangna. Cenah harita rek siap-siap operasi. Anu nyopet, anu malak, nodong jeung pagawean anu sejen. Saha ari si Kumis geus ngelah di eta kolong jamatan pada nyebut Bang Kumis. Sabener nama manehna teh ngaran asli nama Jahro. Urang Banten anu geus aya kana 10 tauna jadi gegedug jalma anu jarahat di eta kolong jamatan. Kabeh jelema anu aya di dinya talu ka manehna lantaran sajabana ti jago gelut teh manehna mah paling telenges ka jelema anu jadi sasaran kajahatanana. Teu saeutik jalma anu tatu lamun seug teu nurut kana kahayangna. Si Jangot anu geus kagok aya di dinya daripada kudu mulang kampung nandangan kawirang cenah rek nurut bae ka si Kumis. Pagawean naon bae rek dilakonan. Anu penting bisa dahar, bisa hirup teu kalaparan. Atuh geus boga patekadan kitu mah manehna geus teu ragu-ragu deui. Ngadenge kasanggupan si Jangot kitu mah si Kumis boga niat rek ngetes kawanina si Jangot nepi ka mana. Cek pikirna si Kumis, ieu pagawean lain pagawean hampang-hampang. Loba ngalanggar aturan jeung bebeneran, ngarempak hukum jeung tata susila. Lamun leutik buri ngeplek jawer, alamat bakal nyelakakeun dirina jeung batur-baturna anu geus kaasup profesional dina widang kajahatan. Harita manehna jeung batur-baturna anu limaan diuk ngariung di pojok tiang jamatan. Tes heula cenah si Jangot ku cara dititah nyokot dompet anu dialungkeun rada jauh ti eta tempat. Anu saterusna si Kumis maledugkeun balati kana leungeun anu rek newak eta dompet. Hei Jangot, lamun mana yang hidup seperti gue dan teman-teman, kumaha tewak dompet anu rek dialungkeun ku kuring. Sameme ieu dompet murah kana taneuh kudu beunang kumaneh.
kudu ditewak. Ngerti? Ngerti, Kang. Ngerti. Jawab si Jangot. Siap-siap si Jangot. Ieu dompet ku kuring rek dialungkeun. Ku maneh kudu ditewak. Siap? 1, 2, 3. Nganlung bae eta dompet dialungkeun ka luhur jeung rada anggang tidinya. Bareng jeung dompet beunang katewa ku si Jangot ngan hiuk belewar peso balati dialungkeun lempeng kana leungeun katuhuna si Jangot. Kep dompet beunang cep balati anu sakitu-sakitna nirup pigelang si Jangot. Waduh, si Jangot ngoceak getih ngucur keluar tina leungeunna. Ngan barakatak bae si Kumis sabalad-balad seuri mendingan pisan ningali si Jangot anu muringis nyekelan leungeunna anu katiru ku balati ku leungeun kencana. Si Kumis ngomong, wah can becus ngala duit kudu dilatih heula bebeungetan siga maneh mah sia. Ari kabikang sia ciga anu heueuh, ari neangan duit eueuh ka becus. Pokna bari nyampeurkeun ka si Jangot anu keur muringis. Balati masih keneh niruk nancep dina pigelangna. Hei batur-batur, ubaran si Jangot. Bawa ka saung. Cabut balatina ke ku kuring diubaran sina cageul. Kuring rek neangan ubarna heula. Ceuk si Kumis ka batur-baturna anu limaan. Atuh geus kitu mah si Jangot dibawa ka tempat anu rada nyirna rek pada ngubaran. Kuring teu ngarti naon maksudna ieu. Newak dompet bari disusul ku peso balati. Bari tetep nyengir muringi si Jangot nanya kanu limaan. Jangan banyak tanya. Jangan banyak omong lu. Untung tangan gue dulu kepala yang kena. Tiap anggota yang mau gabung sama Bang Kumis harus diuji dulu. Emang cari duit beginian gampang gitu? Makanya lu juga harus cerdik dan pintar. Cik anu narulungan ka si Jangot nyaritana kitu. Cenah marehna oge sarua dites heula ku cara kitu. Malah anu saurang deui mah nyaritana rada peureus. Untung si Jangot teu beuheung maneh anu beunangna. Lamun beunang kana beuheung moal ditolongan sia paling ge diantap naik ka paeh. Sabot si Jangot keur panulungan si Kumis datang bari mawa cai herang kana botol plastik. Tayahna tadi manehna neangan ubarna teh neangan cai herang. Kalawan eta cai teh siga anu geus diparancahan ku manehna. Lantaran kaciri tutup botol eta cai geus dibuka, sadatangna ka saung gubuk di mana si Jangot dirariung ku balad-baladna. Si Kumis nyarita, "Mana euy si Jangot si banget bikangeun teh." Karek sakitu maneh mah si EPSMR. Si Kumis ngomong natarahal sugal abong-abong jawara nu aya di eta saung nyingrai mere jalan asup ka jero saung. Mana anu raheut ti Jangot? Wah, sakieu mah teh sabaraha, lain oge lalaki atuh. Aduh, urang ubaran bukala makna anu mungkus raheutna. Ceuk si Kumis bari dongko neuteup ka nu muringis. Aduh geus kitu mah ngansong bae si Jangot ngasongkeun leungeunna ka si Kumis. Sanggeus muka lamak urut mungkus anu raheut ku balati tadi anu ngahaja dibaladogeun ku si Kumis. Moal padi-padi kuring ngalampakeun kieu lamun teu tanggung jawab pikeun nyageurkeun deui euy. Jangot cicing ulah marnyeng sia ceng calengan semplek sia. Si Kumis muka tutup botol cai herang terus nyicikeun kana dampal leungeun katuhuna. Saterusna cai anu aya di leungeun katuhuna dibalurkeun kana lebah anu raheut tadi anu lumayan ada lega aya kana 3 sentina. Nah atuh dak dumadakan
Getih anu ngaberbaik keluar terus dak dumadakan eureun. Ku si Kumis anu lebah raheutna rada ditungkup. Meunang aya kana 2 menitna. Bari nu manehna tungkul mapatkeun ajian. Dukana nahaun anu dibacana da kaciri bibirna kunyam-kunyam. Geus kitu mah ngan lek bae manehna nguyup cai anu aya dina botol tadi. Rada loba nepi ka kembu pipina ku cai. Kan sebrot bae beungeut si Jangot cibura aya kana 3 kalina nepi ka lamokot baseuh ka baju-bajuna. Tempo ku sadarea. Mana aya ulun naeuh? Jeung ngarasakeun ku maneh Jangot. Nyeri henteu? Cek si Kumis aneh bin ajaib. Kulit pigelang si Jangot rata deui, lita deui, tapak-tapakna acan. Padahal tadi pan kasaksian ku sararea si Jangot teu sirikna adu glajer. Nahan kenyeri anu lain lumayan. Sakur nu aya di dinya pada heran. Ngan teu loba omong, ngan syukur bisa gogodeg ngerasa hemeng ku kelakuan si Kumis. Henteu. Ayeuna mah teu karasa naon-naon. Nuhun Kang Kumis, kuring geus cager deui seperti biasa. Ceuk si Jangot. Tadi ku kuring maneh dibura, pek rasakeun. Maneh bakal gede kawani. Moal ngeplek jawer cigayam lisung sia. Hirup panggalanan kieu mah lamun hayang nyatu kudu jadi raja tega. Teu bisa make rasa sia Jangot. Lamun maneh leutik burih moal bisa boga duit. Jeung moal bisa lila hirup dinu kieu. Ngarti Jangot? Si Kumis nyarita kituna teh bari semu molotot nyentak. Kaharti bos, kaharti. Si Jangot ayeuna mah nyebutna teh bos. Lantaran maehna aya leuwih tinu sejen. Lulus maneh Jangot diujuy ku kuring. Maneh bisa ngilu nyatu jeung kuring sabalad-balad. Jeung nate mita ayeuna ka hareup maneh meunang landihan SJBB. Hartina si Jangot beungeut bikangeun. Masalahna sia mah Jangot teu kaop ningali awewe. Tah, geus ayeuna mah maneh cungring lumpat euy ka si Padang meuli kejo euy. Kuring lapar. 7 pincuk komplit euy. Sakalian meuli ududna. Ku siwal si Kumis nyokot duit 2 lamar anu warna beureum tina dompetna. Anu ditalian ku rante sagede rante kirik anu meulit dina bujurna. Mitra kaum dangu. Tekung si Lila si cungkring datang. Bari mawa kantong keresek dieusi bungkusan sangu anu aya kana 7 bungkusna. Jeung sabaraha bungkus rokok rupa-rupa merek. Geus kitu mah dek bae maranehna dalahar semu nikmat pisan. Bari ngawadul ka kaler ka kidul, malah si Jangot mah sabungkus sangu siga anu kurang keneh. Jangot, ari maneh di Cianjur baheula gadag naon? Eta bae nyatuna jiga tukang macul sia mah. Si Kumis nanya ka si Jangot, can oge si Jangot ngajawab, si cungkring geus mairan. Tukang macul oge teh kitu-kitu teuing. Lain masalah tukang macul Kang. Nu puguh mah RW 06 Kang alias Remong. Kabeh anu aya seuri semu bunga pisan. Ari si Jangot anu dikekeakna ngan ukur bisa balem. Teu bisa ngaladenan bari kumetap hayang keneh dahar sangu geus kaburu beak. Nu wajak lamun beuki nyatu. Maneh Jangot kudu alus gadag. Maneh jelema anyar anu asup ka komplotan gue. Bang Kumis harus pandai cari duit biar lo bisa hidup lama di Jakarta. Si Kumis mungkas nyaritana.
Mitra kaum dangu timimiti pangi jeung si Kumis nepi ka harita teu sirikna beak dikekeak bae ku si Kumis jeung sabalad-balad. Si Jangot dina jero hatena galecok nyarita. Cenah aing kudu mikir jeung kudu nemongkeun yen dirina mampu kana rupaning pagawean anu jadi karep si Kumis. Malah kudu leuwih punyu ti batur-baturna si Jangot anu limaan. Komo kasih cungkring mah si Jangot rada leuwih nyeri hatena teh. Dagoan si Kumis. Cungkring, montong disebut si Jangot, lamun teu bisa leuwih ti maneh kabeh. Montong disebut urang Cianjur lamun aing kudu eleh ku maraneh. Bogelutna atawa kawanina dina segala rupa. Kieu-kieu ge aing teh aya teureuh ti Jampang. Aki aing jawara ti Jampang Surade. Dina jero hatena si Jangot galecok beriret ka balad-balad nasi Kumis anu keur pating harewos siga anu keur ngararancang kajahatanana. Da eta bae make jeung nyebut-nyebut si coklat. Mehna apal eta istilah coklat teh keur aparat. Maehna teu milu nimrung ngarumasakeun jelema anu kakara aya di eta komplotan. Maneh cungkring, ulah gagabah dina pagawean, kudu rada apik sia. Ulah jiga kamari. Untung maneh lolos tina kepungan si coklat deuleu. Lamun nepi ka cerek bakat cilaka sadarea. Kitu anu kadenge ku si Jangot sok sanajan teu pati tarik maranehna nyarita tapi kadenge lantaran di eta tempat keur rada sepi teu gandeng teuing kuno lalar liwat ti luhur jamatan. Dina jaku maneh katingalina kancing masih keneh aya kana 100 sikina. Cobaan euy cungkring, teangan tukang ngabud anu rada kandel supaya bisa ngaborong rada loba ngarah bos besar percaya ka urang. Engke pasokan matrat deui euy, baik usahakeun minggu hareup urang bisa setor rada gede. Ceuk si Kumis nyaritana rada ditompokeun kana ceulina si cungkring. Si Jangot geus apal kana istilah anu kararitu. Eta mah lain kancing samanea, kancing anu hargana ratusan ribu hijina. Nu meulina bisa sah bae sakurang boga duit. Mana komo lamun pangi jeung jelema anu geus biasa make mah paingan si Kumis duitna rada kandel lantaran kajahatanana geus nepi ka dinya. Sing percaya ka kuring bos, morek nguciwakeun kuring ayeuna keur deukeut jeung pemain sinetron. Lauk euy, tinggal nyocol lauk hipu jeung lalineuk. Anak jelema jegud, ongko biasa make moal hese euy. Si cungkring nyarita ka si Kumis jeung batur-baturna. Mitra kaum dangu, istilah kancing, tipung, cai atawa anu sejenna geus jadi istilah anu dipake ku si Kumis sabalad-balad anu gede pakuat pakaitna jeung narkoba. Anu kiwari keur majehna jadi sasaran utama pihak kepolisian. Tong broning loba sok sanajan ngan sacuil polisi moal ngantep. Sabab di negeri urang geus kaasup darurat narkoba anu bakal ngaruksak bangsa. Kari-kari ayeuna si Kumis jeung sabalad-balad nyoba arulin dinu kitu. Matak pantas lamun ieu pagawean matak nguntungkeun tapi resikona nyawa anu jadi taruhanana. Harita si Kumis ngawaskeun ka si Jangot anu teu lemek teu nyarek ngan ngahuleung beraga meneng api-api teu ngarti, api-api teu apal kana naon anu keur dibadamikeun. Hei maneh Jangot, maneh kudu ngarti kana naon anu jadi pagawean urang sabalad-balad. Jeung lamun nyoba-nyoba hianat ka kuring, beheung bagianana. Si Kumis nyaritana meuni peureus pisan. Kituna teh bari nyampeurkeun ka si Jangot. Pok si Jangot mairan, hei maneh Kumis, ulah kena-kena kuring jelema anyar aya di dieu. Kuring bisa nembongkeun kabisa jeung kawani kuring ka aranjeun. Ayeuna mah kuring ngadaguan parentah ti anjeun. Naon anu kudu dipigawe geus siap. Bos, naon tugas saya keur poe ayeuna? Si Jangot nyaritana rada panas. Mireungeuh si Kumis sabatur-batur siga anu teu percaya ka dirina. Ngomong kitu nate bari neutup dangah ka si Kumis gegedugna di eta komplotan. Waktosna kabujeng seep kula warga lita. Seri ke-8 parantos rengse diaturkeun majeng ka Amirah seri ka-8 rupina ngantos saminggu deui keluarga lita.
Tinya insyaallah minggu payun urang teraskeun kana dongeng Amirah seri anu kasalapan oge seri anu saterasna. Hatur nuhun kana perhatosan kalian hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com